Pamirsa sadaya, wilujeng patepang deui sareng Kang Aam dina acara Wejangan Asih. Pamirsa aya paripaos anu nyangemkeun dosana dihampura balukarna katampa. Naon maksad tina paripaos eta? Maksadna upami urang midamel kalepatan, kalepatan naon bae. Tangtos urang bakal dihapunten dosana. Tapi akibat tina kalepatan eta urang kedah nanggung. Pami hiji waktos Bapak Ibu angkat ka hiji toko pecah belah. Teras Bapak Ibu teu kahaja noel gelas peupeuss di toko biasana sok aya seratan. Pecah berarti membeli. Bapak Ibu midamel kalepatan kumargi tos ngagedor eta gelasna peupeuss. Dihapunten kudu gaduh toko teh kalepatan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kedah nampi akibatna. Naon akibatna? Ngagentosan gelas eta sapertos harga anu aya di dinya. Tah patali sareng dosana dihampura balukarna katampa oge sami sapertos kitu. Bapak Ibu dina kitab suci aya hiji tokoh anu luar biasa namina Raja Daud. Atanapi biasa oge sok disebat Nabi Daud. Hiji waktos Nabi Daud Bapak Ibu midamel hal anu teu sapagodos sareng pangarsa Gusti. Anjeunna milampah hal anu nirca, milampah hal anu awon. Nyaeta tiasa disebatkeun nyandak istri batur, ngarebut istri batur. Akibat tina kalepatan Raja Daud tangtos aya. Naon akibatna? Oh, akibatna pasti seueur. Tapi kumaha patali sareng dosana kumargi anjeunna parantos istilahna tiasa disebatkeun jinah. Kumargi tos ngarebut istri batur. Dosana tangtos dihampura. Tapi akibat tina padamelan Raja Daud atanapi Nabi Daud aya. Panganika Gusti dina kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sareng 14 nyangemkeun kieu. Waler Daud kaula tarima dosa ka pangeran. Piunjuk Nabi Natan sawangsulna dosa sang raja ku pangeran dihapunten. Sang raja moal pupus ayeuna-ayeuna. Nanging sarehing sang raja parantos mida melampah sakitu aibna, eta putra sang raja anu nembe medal bakal maut. Kitu dawuhan Gusti pamirsa. Kalepatan Raja Daud oge kedah ditebus. Nalika anjeunna sapatepon sareng istri nu namina Batseba, rupina Batseba kakandungan. Tah hasil tina kakandungan Batseba murang kalih eta saur Nabi Natan ka Raja Daud, budak eta bakal paeh. Kunaon murang kalih eta maot? Rupina ieu akibat tina kalepatan Raja Daud anu parantos nyandak istri batur, ngajinahan dugikeun ka kakandungan. Hasil kakandungan anak henteu jamuga. Saur Nabi Natan ka Raja Daud, eta budak pasti maut. Bapak Ibu anu dipekasih ku Gusti, teu aya kalakuan urang, teu aya tingkah laku urang nu teu aya balesanana. Dina kecap anu sanes basa dunya ieu disebatna hukum karma, atanapi dina basa rohani nama hukum tabur tuai. Naon anu ditabur atanapi dipelak ku urang eta tangtos bakal kaala ku urang. Tapi puji Gusti, Gusti teh sakitu jembar manahna, Gusti teh sakitu asihna. Sanaos urang milampah anu aib, milampah anu nirca, Gusti kersa ngahapunten ka urang. Eta margina dina babasa Sunda aya babasaan dosana dihampura balukarna katampa. Dina kitab suci Raja Daud parantos mintonkeun kumaha akibatna nalika anjeunna milampah dosa. Hayu urang sami-sami hirup leres di payunan Gusti, hirup anu bener. Kumargi upami hirup urang teu bener, dosa urang kedah siap nampi balukarna. Pamugi pangandika Gusti dinten ieu
ngemutan sareng niatkeun ka Bapak Ibu sadaya yen sagala rupi aya akibatna. Upami urang melakmu sae tangtos hasilna sae, nu awon nyapunten hasilna ge tangtos awon. Gusti ngaberkahan. Hayu urang sami-sami ngadoa. Gusti hatur nuhun, abdi saya diemutkeun dinten ieu yen sagala rupi anu dipidamel ku abdi sadaya aya akibatna. Boh nu sae, boh nu awon tangtos katampi akibatna. Tapi puji Gusti, Gusti sakitu mika asihna ka abdi sadaya, sanaos abdi milampah dosa anu aeb anu naon, Gusti kersa ngahampunten ka abdi sadaya. Nuhun kangge janji Gusti nu endah kangge abdi sadaya. Paparin kamampuh ka abdi sadaya supados abdi sadaya tiasa hirup anu sae, hirup anu leres, hirup anu bener di payuneun Gusti. Nuhun Gusti. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos nanada sareng ngucap syukur. Amin. Gusti ngaberkahan.